Moronyo ini bareureum kieu ieu tomat. Mirah ieu 5.000 sakieu. Bade didamel saos ku abi teh nya. Diwasu heula tomatna ieu kocek sing bersih. Najan tanggel ge ngadamelna ngan jongjon di leueutna da teu ngangopang awet. Sepaankeun tomatna nya jeung ieu baturna gedang. Cengek oge. Sepankeun we da teu kudu lami-lami ieu teh sakedap oge asak tuh tingali meuni pareupeus kieu. De dipesek mangga henteu sawios cangkang namanya. Tah tos kieu mah ku abi bade di balender we. Kieu tuh teu kedah dicaian deui da ieu gentos baseuh tuh tina tomatna nya. Ditutu meunang kade hilap cenggek bumbuan ku bawang bodas bubuk. Nganggo cabe bubuk ameh beureum moronyoy. Teras deui gulaan uyahan. Takarana mah sasesuaikeun we jeung saleranya. Da abi oge kuateun namah babaraha kali ta uyah sareng gula teh. Beres di balender teh nya disaring tuh ameh lemes. Kade bukurna ulah dilebetkeun deui nya. Urang taheurkeun deui ieu. Aduk-aduk beusi tutung handapna. Tos ngagolak ieu mah neka kentel. Tos sapareuman curulung ngan ku cijeruk mun teu cuka. Aduk-aduk deui. Tah kengengna teh sakieu baraya. Sakitar 350 ml. Wadahanna kelar sacekapna. Duh kateuing ieu tutup ka mana dicook ku murang kalih. Nang wadahan we kieu kana plastiknya. Simpen we ieu teh kana chiller kulkasnya baraya. Tong hilap subscribe ieu videonya baraya. Tong hilap oge bersyukur.